Assalamualaikum dulur salam buruk baraya salam dunya tepang deh sarang tata dan miharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Balati Demit bagian ke-15 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Sadaya nu lempang sahanya nyai BMeh malik ngareret ka Nyi Ikah nu keur mesekan kumeli. Muhun sada teras dari yuk deui rupi nama ronda walon Nyi Ikah neger-neger maneh nya sugan tapi sasari oge ronda mah tara nepi ka dieu paling-paling oge meureun jelema nu rek malasar kapentingan teuing atawa BMeh teu kebat nyarita anak kaburu ngadenge soran nu nyarita. Mari jaran kadenge soran nu nyarita bari kadepruk soran nu lempang make sapatu dalamun ronda mah tara marake sapatu nu kitu sorana. Nyi Ikah mending ayek-yek lamun seug harita ti beurang moal teu katempeun ku BMeh yen Nyi Ikah ngadeg-deg sedeng beungeutna sepak pias lantaran nu pating kaladepruk di pipir teh tetela soldadu Jepang jeung heiho aya kana serguna. Bisa jadi keur ngintip-ngintip anu sakira dipicuriga dumeh aya kajadian nu matak maruringkak bulu punduk deket sasak Cicaheum. Beuki lila beuki jauh sorating kaladeprukna sapatu teh. Atuh Nyi Ikah ngarasa teger deui tapi teu lila ti harita sada aya deui nu ting gelisir lempang di pipir. Hanjaka we atuh can asak daek cia acan ceuk Nyi Ikah. Sakedeng dia oge cai masaheng. Cing tempo ti dinya nyai. Ari mangna masih keneh morongkol. Harewosna BMeh ka Nyi Ikah setengah mengkek siak narasa kakeueung. Kagebrak keneh bi. Walau Nyi Ikah beri nempo ka petengahan. Keresek sadaya nu ngagilisir mapai sisi bilik. Gerut kolotrak sadasi jantuk cacakar kana paranje. Reket sada panto dapur dibuka lalaunan atawa muka katebak angin. Tapi ari diliek betetep mendet. Gret sada aya nu nimba. Golobrang sora ember. Rei bulu punduk carangkat rasaan jadi ngawid-wid barengan rasa kakeueung nu keur popolah di dapur. BMeh jeung Nyi Ikah semet paheneng-heneng bari teu ngomong sakemek-kemek acan. Malah leungeun nu dipake barang gawe oge ngadadak jadi ngaleleper. Kitu deui awak teu pupuguh ngadadak bijil kesang tiis teu kalis ku waktu janari tiris. Kojengkang BMeh ke tengah imah ngadon ngaguyah-guyah Mang Aja bari haharewosan. Nyah Mang Aja beunta bari gigisi kana panonna anu masih keneh karasa rapet. "Oya kumaha ieu teh emeh?" Bokna beri cengkat ngaharudumkeun sarung. "Baturan keung." BMeh ngaharewos ditompokeun kana ceuli salakina. "Kamana ari si nyai? Can nyaring?" "Aya di dapur ngana sakareureung teu dibaturan ku lalaki mah." "Kawas can biasa bae nyorangan di dapur teh." "Ari manehna sasari oge iraha sok nyebutkeun keung. Gerata kupingkeun." Kertek, reket sadaya nu ngoprek kana pan jeung tuluy diuk dina bangku awi di hareup. "Di tadi eta teh malah bieu mah sadaya nu ngagilisir kana bilik. Panto dapur dicoo, terus sadaya nu nimba kana senggotan emberna ngagolombrang." BMeh ngaharewos bari tutunjuk. "Mimiti nama deui sadaya nu lempang. Tuluy sada ting rendeng." BMeh nuluykeun caritana. Kotoplak sada kaharti belah wetan geus biasa saban subuh sok ngaliwat rek muru pacar cicadas bari narik oncom jeung tempe ti sindang laya. Tah geuning geus aya kahar nu liwat cingan urang tempo kaluar. Mang Aja bari jung nangtung bari ngaharewos ka BMeh sarta bray mukakeun panto hareup bari tuluy tumpah tempo ka kenca jeung ka katuhu. Nanaon ari lain anjing mah cumagug dina bangku awi.
Bari ngebrak kacaangan kulantera jeung mabrakna bulan nuges ngeser ke belah kulon. Anjing meureun tak geuning cumagum. Cek Mang Ajak bari mendetkeun bantok leos bae ka dapur terus ka cai. Teu karasa geus ngagayuh ka subuh. Di jalan geus mimiti loba nu lalar liwat rek barang siar. Anu rek dagang, nu rek kuli, keur ngabayuan nu mangkuk di lembur. Atuh di masjid Cicaheum, kadenge sora anu azan ngagero war pangajak salat ibadah ka Pangeran Mahakawasa. Beuki lila beuki berai-beraian beurang, tutumpakan geus mimiti balawiri. Pang-pangna kereta mesin, kaharoda, ti nu rek karuli jeung nu rek narik muatan atawa neangan pakulian ka kota. Warung Mang Ajak geus muka tingkebanana, nu diuk ngadon ngopi oge kakara aya duaan, tukang peuyeum urang Cimenyan jeung tukang lauk urang Sindang Laya. Nembe mata palih dinya, aya truk nipon ngajongkeng neunggar tangkal kanari terus diguling kana kamalir kawasna mah. Wengi kitu kajadianna teh nya Mang. Cek tukang lauk danya ka Mang Ajak nu ngelol ti panto. Duka tuh da nembe nguping Mang mah, walon Mang Ajak. Palih mana kitu, palih wetan? Mohon tawetaneun sasak dina pengkolan rupina selip nubruk tangkal kanari, terus diguling, cek tukang lauk emas. Di pengkolan eta mah ti baheulahan cenah sok ayaan, jurigna telenges deui. Tapi kitu teh beja nama ngan sok ngaganggu kana kendaraan nu garancang teuing ngajalankeunana. Ari supirna kumaha? Supirna mah kawasna kana maot ninggal bagian hareupna sakitu pasiksakna mah. Tempas tukang peuyeum bari ngaregot si kopi panas. Nundutan supirna kawasna teh ari neunggar sareng wengi kajadianana mah. Ongko ari ngajalankeun mobil teh desok tara kira-kira. Abong kena keur boga lalakon, cek Mang Ajak. Sabot ngalobrol kitu, lahar Pak Ibra ngaliwat jeung Mang Suadma ngareket naranggung huut. Reg eureun di warung Mang Ajak. Reka mana abah teh manitanghian kitu? Ngajual huut mah atuh lain wayah kieu. Engke kira-kira manceran panon poe jeung keur gede angin geura hegda dasar. Piraku sagedeung ge teu tereh beak. Mang Ajak ngaheureyan Pak Ibra. Lantaran manehna tukang heureuy. Enya pae kue atuh ku di didinya pangjualkeun. Keun we abah nu tunggu warung mah nyanyai. Pak Ibra malikeun caritaan Mang Ajak. Satang ngareret ka Nyi Ikah nu keur nyokot gula. Geuning bani nyubuh bah. Mang Ajak nyarita deui tapi teu heureuy. Eta sakalian reka andir, ditalatahkeun ku anak ongko ngarati isu he ari isu keneh mah. Da ieu abah geura terang mah bubuhan caket. Cek Mang Ajak bari ngareret ka Nyi Ikah. Bang ninyuhkeun kopi nu medok keur abah. Naon teh Ajak? Bako ieu mah ari geus nembleukeun ka abah teh. Pak Ibra nyerengeh asa kaanggap. Eta magar aya truk nipon ti guling, kumaha ta teh? Da abah mah geuning sok sagala terang. Cek Mang Ajak bari geek diuk dina bangku gireun bi emeh. Ulah gero, keun si nanungtutan hiji-hiji. Lila di urang oge kuriak teuing segala beak. Pak Ibra nyaritana bari kekereuceuman. Ih baku abah mah ari geus nyoba-nyobakeun batur teh, cek bi emeh. Ojeuna we teu kitu-kitu acan mah abong deui. Kumaha yeuh tukang lauk? Lain kitu tah. Pak Ibra bari nepakeun ping-ping tukang lauk emas. Kumaha dibendo we kuring mah? Walon tukang lauk nyerengeh seuri. Dumatak teu karasaeun kudu dibarendo mah. Mana siluman milu nyiliwuri ge? Tembal Pak Ibra bari nampanan si kopi teh Nyi Ikah. Nyaan geus lain beja deui itu dah penting mah. Nah kumaha kitu bah? Tukang peuyeum nanya bari neuteup. Kieu geura ari kudu dibalakakeun mah. Tuh udah make mau ringkak sorangan sagala. Pak Ibra pupuridingan. Kur geunah-geunah syare bari ngimpi di pencetan ku putri geulis penting tadi mah. Atuh ger bae nulian oge milu seuri.
Paniko heul, anak jual teh itu pemajikan si Kemet tukang becak ngagugudrak, atuh tuluy diteang. Nah ari kasambak teh salaki na teu pupuguh ngadon ngabigeuh teu beunang ditanya. Bari reng hapran juga was nu rek ngahancu. Ari ditanyakeun ka pemajikanana kumaha mimitina. Duh cenah da datang-datang teh mending ngahegak. Atuh abah oge milu reuwas, beri sabisa-bisa muntang kanu maha kawasa. Sanggeus eling kakara beunang ditanya. Cenah aya nu ngawuran lebah ki hujan deukeut sasak Cicaheum. Kakara ge turun ti imah si Kemet. Geus ribut ronda magar aya truk nipon ti guling nenggar kanari. Atuh bring bae sarerea bareng ka tempat eta kajadian. Da puguh caang ku di batrean. Supirna geus teu nyawaan bari lebah palipisanana nancep balati. Sedang anu saurang deui kawasna mah pangkatna beungeutna raca ku kaca. Ngaleh-leh bari sabagian awakna kakencet ku truk. Mangkaning truk narik gula mute. Dihubungkeun jeung eta kajadian anu nimpa dirina si Kemet. Atuh sarerea ge teu syak deui yen ti gulingna truk teh lain samanea, tapi geus disamber ku balati demit nu geus mawawada lain ngan di satempat bae. Pak Ibra ngarenghap beri luak liek satergot minum cikopi bangun nikmat teu naker. Ari korbanna kumaha bah? Tukang lauk megat kalimah. Peuting ge geus diangkut ku sababaraha puluh urang malah ngajungjungkeun trukna oge. Da puguh nu saurang mah kagencet tea. Pak Ibra ngaleguk di cikopi. An kudu hati-hati teh model kieu we yeuh. Lantaran cenah geus lain hiji dua deui mojang-mojang nu ngadadak leungit diiwat ku siluman marakayangan teh. Ah abah masuk nu lain-lain. Tempas Nyi Ikah ngadilak. Itu kutara percaya ka kolot. Apan keur prajuritna. Eta teh geuning nu ngahihih bari ngariringkik. Bararait teuing. Nyi Ikah ngajanggilek. Mana mun manjing sareubna kudu buru-buru ngampi. Mangkaning cenah siluman ti Gunung Manglayang ge butuheunana ku mojang teh samanggar caruluk. Aki-aki we samanggar caruluk mah. Nyi Ikah nambalang. Atuh gerbe nu sajen milu seuri bari ngareret ka Pak Ibra nu unggut-unggutan. Sedeng Mang Aja sajeroning milu seuri teh ari hatena mah teu weles sumeblak. Inget ka alona nu ngiles alatan balati demit anu tebih ka kiwari can manggih katerangan anu nyata. Tambah ruy-ruy gegebegan barang ade ngecek Pak Ibra magar siluman butuheun ku mojang keur pibatureun. Bari enya deui nyimin mah ngilesna teh alatan eta. Beuki bingung mikiranana sanggeus karuhan aya bejana magar nyimin kungsi mapai-mapai ka manehna. Nah eta teh jirimna nu enya atawa nahangan saukur jirim nu geus marakayangan. Bet lain ngalelewe kuring ge. Da puguh enya malah nimpa pisan ka alo sorangan. Cek Mang Aja neuteup ka Pak Ibra nu keur melenyun udud padudan. Ari kitu kumaha? Pak Ibra satengah ngagebeg. Enya apa Nyi Emin teh alo kuring. Keke Nyi Emin nu dirawuk siluman teh. Terang teh mangkukna we pedah aya nu ngahaja mapai ka kuring. Mang Aja nuluykeun dongengna bari ngarahuh jero naker. Atuh Nyi Emin mah panginten nu ngagerakeun balati demi teh. Cek Nyi Ikah ngareret ka Mang Aja. Nyai mah puguh nu diiwatna cenah. Tempas Mang Aja. Muhun namung teras dijadikeun pamimpinna. Nguping teh abi mah waktos ka Cimahi teh. Dedeh, manawi teh sanes wargi emang serang embi di dieu. Nyi Ikah ngalimbah hatena ratug deg-degan. Nyawe meureunja apan cek abah oge keur butuheun ku mojang samanggar caruluk pi prajuriteun. Duh kumaha atuh mun nya teh kitu? Mang Aja ngarahuh. Nya teu kumaha dina parangna bisa deui oge dicokot ku urang, nya meureun kudu aya panebusna. Saleuheung mun pamentana enteng. Kumaha mun seug matak bangga, nya kari pasrah kana kadar nu maha kawasa ayeuna mah. Tempas BMS setengah humandeuar, Mang bingungkeun ku alona nu bejana diiwat ku siluman. Atuh cobi we ikhtiaran kuno tiasa, cek tukang peuyeum.
Leres mangja, pira kue sugan teu tiasa ditarekahan. Tukang lauk emas ngahaminan. Atuh dina periogina abdi ge sayagi jadi syarat panebusna. Cek Nyi Ikah tunggul bari nyusutan Cipanon. Upami teh mah kedah digentosan ku mojang deui. Klik putih celak herang teu aya kabotanana kanggo abdi mah. Ari Nyai sok nu lain-lain, Mbi mah ngimpi ge di angir mandi. Tempas BMH ngaberi gidig. nya jol itu mun teh mah datang Nyai leungit, nya keneh-keneh taya mendingna. Cek Mang Aja. Kasebut geus katalian ku Nyaah maka ditu ka dieu ge sarua beratna. Abong budak kiwari samarukna naon meureun ari siluman teh. Cek Pak Ibra bari terus pamit dituturkeun ku tukang lauk jeung tukang peuyeum nu rek meruka pasar. Sedang Pak Ibra ngabengkot nanggung huut rek kanteran Kajang Aceng tukang roda di Cicadas. Tadi ku make ngagilir deket-deket ka dieu. Cek BMH nyaritana bangun nu hariwangeun pisan. Boha-boha keretek nu tadi ge basa Janari, meureun pantesna teh nu kitu da mani pohara keung na perbawana teh. BMH nyaritana bari puperingisan. Nyaho teuing atuh ngan teu pok ngomong we kami mah. Bolon Mang Aja bari ngageleng ududna. Mana ulah sok dodolo teuing ari kacai Janari teh Nyai. Cek BMH ngageuing. Dageus lain beja deui geuning ayeuna mah tapi bukti ngan nyambung-gambung we pangeran jeung karuhun-karuhun teh nang tayungan ka urang mah. Atuh si Nyai alo embi anu bejana make mapai-mapai ka Nyeng Seret. Muga-muga sing nya aya dina nyatana bari sing ginanjar aya dina kasalametan. Palias make kasaran ku sakaba-kaba, baid mun make kairid ku jurig. Tapi cek Mang Aja nu nyaritana teu kebat kaburu ngahuleng. Tapi kumaha? Tempas BMH. Nya ari dipapai jeung ditarekahan mah kudu. Kami mah kacida melangna ku ayana nu mapai-mapai teh. Mangkaning saha deui baraya namun lain urang di dieu mah. Lainna naon an paur sok sieun tuluy kadungsang-dungsang. Mangkaning pangawakan awewe bari meureun tacan aya pangalaman. Ari mulang kalembur tangtuna ge moal wanieun ari kasebut kitu alatanana mah. Digeunjleungkeunana di mana-mana ge cenah geus diiwat ku siluman. Malah maka aya basa diinjem heula sagala. Ceuk Budan Codarta mah. Mang Aja nyaritana bangun humandeuar susah. Ari kitu mah nya sugahan urang sina tarekahan we kudu tiasa. Ari Pak Ibra lain tiasaeun geuning ku batur masuk diparake pamuntangan. Ceuk BMH bari neuteub ka salakina. Nya bejana ku batur mah malah nu ti jauhna mah make sok ngahaja daratang sagala cenah. Ngadengerek ditarekahan-tarekahan kudu bisa kitu, Nyi Ikah ngarasa paur oge sok inggis enya anu dianjerkan manggih nu wacis. Nepi ka akhirna mah moal kasahanya nunjuk. Geus dipikir bari sugan masih keneh bisa diakalan ku dirina. Pok Nyi Ikah nyarita ngarapi andel. Upami percantan maka abdi asana aya anu wacis kitu teh. Can oge Nyi Ikah tamat nyaritana geus pok manten Mang Aja menggat kalimah basana. Tah, geuning nya ge boga pupuntangan. Cing. Di mana bejakeun ka emang urang teang? Nya urang pada nerekahan we atuh Nyai, ari nya mah Nyai boga pupuntangan anu wacis. Lain ari ujub mah ngan sugan we aya keneh tarekahaneunana. Pirahaku sugan ari kuno bisa mah teu manggih bong-bolonganana. BMH neuteub ka Nyi Ikah. Sanes gaduh pupuntangan abdi oge. Mung ieu mah kaleresan abdi terang dina beus waktos ti lembur bade ka Bandung. Cek Nyi Ikah mimiti ngareka carita. Bari di Bandungan ku Mang Aja jeung BMH anu meujeunna poekeun. Kaleresan istri sareng duka kumaha ka abdi teras nyaketan. Kantenan teu kinten ngaraos paurna dicaketan kudu anyar pinanggih bari ngerwih teh. Sok inggis anu bade nipu. Margi ti memehna parantos dibawadian sareng dikade-kade pisan kupun bapa. Yen di kota mah sok seueur jalma anu amis budi basana, namung ukur racun pangoloan anu bakal ngagebruskeun kana jurang kahinaan. Numawi kawitna mah teu pati diladenan, angot ninggang di abdi awewe nu kedah ageng bendunganana. Anjeunna naros ka abdi ti mana sareng bade ka mana. Ku abdi di waler satrabasna, teu aya anu dikilungan. Ari pokna baraya nu bade dipilarian ku abdi moal kapendak. Dina ayana oge ukur bejana ari poe ieu mah. Ngan cenah ari pacebakan mah moal kungsi neangan.
Sababaris panggih jeung jelema nu bakal nyaaheun ka hidep. Sanggem abdi saha sareng di mana. Walerna teh poe ieu keneh oge bakal panggih jeung eta jelema ngan moal dibejakeun ari di mana-mana jeung saha-sahana mah. Nu tetela wae eta jelema teh teu bogaan anak pisan. Abdi banget teu percanten hate mah. Unggek teh mung saukur unggek bueuk. Bari anjeunna neuteub kaos nu ngarti kana jero-jerona hate abdi. Eta mah mending buktikeun we ku sorangan, gege kapanggih jeung karasa sanggemna deui. Dadina perlu mah oge bakal neang ka ece, buktosna bet leres nyata sareng karaos ayeuna. Ih geuning bet nyamaneran, cek BMeh kaget. Keke, saha jeung urang mana cenah? Kakara ngadenge mang oge ari nu nyata kitu mah. Tempas Mang Aja penasaran bari neuteub ka Nyi Ikah. Masta nama ibu omah. Upami bade nepangan kedah karorompokna Nyi Salmah di Cibangkong, teu tebih ti balong. Taroskeun we cenah Nyi Salmah babunipun moal aya nu bireuk. Walau Nyi Ikah deui. Kek, Cibangkong teh lega ti lebah mana asupna? Nyi Ikah rada ngahulang bangun nu nginget-nginget lebah mengkolna ti jalan gede. Ti gang pateuh-pateuh kitu nyimpangna ti jalan ageung mah. Gang Cikuda pateuh kolot beureun. Tah leres kakaler sanggemna teh. Upami peryoki mah sawios ku abdi bade dipilarian. Walau Nyi Ikah teu kebat ngobrolna kaburu kaganggu ku nu sarinda ngadondalahar atawa ngoropi di warungna. Atuh boh BMeh boh Nyi Ikah cuh-cih ngaladangan. Sedang Mang Aja mah jongjon we melenyun udud kawas bari aya nu dipikiran. Cak baraya duwi kadieu heula dongeng Sunda nu judulna Balati Demit bagian ke-15 karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Haja pamit. Permios.